hidup dibaca teh? Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugeran. Sanajan ditulis dina wangun Ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang dina saban padalisan, teu saperti pupuh atawa sisindiran. Unsur sajak numutkeun Abdullah Mustafa, unsur sajak teh aya genep anu sok disingget jadi isim STG nyaeta imaji, simbol, musikalitas, suasana, tema, jeung gaya basa. Hatur nuhun.